A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Rahayu moga sagung dumadi. Salam Pancasila. Dina video ieu urang mengkol heula ka cerita mudah-mudahan tiasa dicandak maknana. Nyata ngeunaan turunna Rama Adam ka dunia. Sumber cariosan ti para kawan kaula ieu kaula ningali sababna jarang lakon anu jiga ki jarang sesuai nama standar wae kan pasti aya bedana sareng carita anu kaluar ti ahli-ahli hadis, ahli-ahli riwayat di tanah Arab. Ieu rada benten, ieu anggap wawasan. Urang sebut weh dongeng Adam turun ka dunia. Tapi pun paralun, ampun palun kalau nu Maha Agung ka Gusti Rasul, ampun palun kepada karuhun, ampun paralun. Tapi pun mudah-mudahan ulah manawa-manawi ka kaula ieu mah wawasan bae para putra-putra Sunda khususna Nusantara umumna. Kacarioskeun di swarga anu sajati ayana di langit dua kabaraha sanes swarga anu dihandap ieu mah. Di handap masih kosong di alam bumi mah. Kosong teh can aya kahirupan manusia. Ieu Rama Adam sareng Ibu Hawa nu guntrang. Rada itu panginten debat, malah disaksian ku sukmana ku rohna para nabi, para wali, para aulia, para batara nyaksian. Ieu tapi pun paralun ieu nuju guntrang doaan naros ieu Ibu Hawa ka Rama Adam. Kanjeng Rama Adam, pangna Rama Adam gaduh gelar Bapak, gaduh gelar Rama di alam dunia ieu. Nu bade ngagelarkeun manusia sadasa dipasihan naon ka Allah Subhanahu wa taala. Saur kanjeng Rama Adam ieu kaula dipasihan pusaka marupi cupu. Kusiwal ieu Ibu Hawa sami ngaluarkeun pusaka. Ieu kula ge dipasihan ya. Pangna kula dipasihan gelar ibu indungna manusia di alam dunia. Aya tuh orang coba saha salarasna nu ngajemberkeun manusia di alam dunia teh. Apakah benar jembarna ku Rama Adam atau ku Ibu Hawa? Nah ieu teh. Tapi punya sekali deui. Lungseur langsung ke alam dunia kanu raoseun. Cerita taseur hewan-hewan mah leuweung babuan tos seueur atau stabil alam dunia ublug-ablag tanahna teh. Jarang pulau-pulau masih tanahna masih ngahiji harita mah. Ieu dibuka cupu ti kanjeng Nabi Adam dibuka diteteskeun. Samemehna didoa heula satacana dua-duana merdeh kana Maha Kawasa minta dibuktikeun kejembaran gelar ibu sareng Rama teh. Mana anu langkung onjoy teh eta masalahna onjoy-onjoy. Aya ngabutikeun. Teteskeun nya gambaran duka daun naon. Aya caian murag. Teulah janten orok duaan istri sareng pamaget lulucu pisan. Sawang. Ari anu Ibu Hawa sami diteskeun. Nah, masih berupa cai macan jadi jalmi. Harita bayi dua teh diurus ku para hewan, disusuan ku golongan rusa, disimbutan ku golongan merak. Nah mantak merak ieu buluna jadi lambang awalna aya jelema sok jadi lambang Wisnu panginten. Dua-duana teh ieu terus diurus siang malam. Tah ieu tinu cupuna kanjeng Rama Adam. Naros kanjeng Rama Adam teh anu Ibu Hawa mana? Oh, ternyata tetesan tina cupu manikna kanjeng Ibu Siti Hawa ieu jadi getih anu kaangseuna teu raos. Aduh hanyir kitu nya. Ieu kanjeng Ibu cok kanjeng Rama Adam geus picen bae kitu mah. Geuning teu jadi jalma geuning nu kula anu jadi jalma mah. Tos tanya. Wah terus sekian tahun jadi murang kali ya teh bahasa langsung otomatis bahasa teh jalmi bawa bahasa sorangan di mana tanah di dinya ngadegna eta bahasa tanahna milu tanah
bahasa persada sebenarnya sada teh taneuh. Atos gede umur sawawa lah bujangan sareng parawan duka teh dina mah panteuna mah naros deui ieu kanjeng ibu hawa teh mana kanjeng Ramadam geuning duaan wae teu nambah-nambahan cenah ngajebarkeun jelema geuning duaan wae nyawang ti tinu anggang ti Mega Malang atos kanjeng ibu cenah so Ramadam teh kayaknya meredih ka rumah kaos Allah Subhanahu wa taala kumaha carana jalma supaya ngalobaan ulah hiji wae dipasihan ilham nyabut kencakatu tu igana dipotongkeun dibalangkeun kata anu gubrag janten hayam sapasang jago sareng bikang langsung bogohan tingalikeun ku urang kali dua teh teu lila meureun hayam teh endogan meureun ngarem nambahan hayam teh boga anak tingalikeun we teh budak laki sareng awe teh disawang ku Ramadam ti Mega Malang cek lalakina teh itu geuning hayam baroga anak nya Kang sugan kudu kitu tah kitu ceritakeun tos beres eta meureun nya kaparengkeun hamil eta nu istri teh bahasa eta kawinna kitu meureun tuga kumaha Ramadam eta nya nikahna teh apa hamil sampai ngajuruna di urusan jiga deuh incu hiji kanjeng Ramadam teh harita teh sanaos anjeunna masih di swarga. Tah dirinya kitu setiap neteskeun cupu teh sapasang eta beda-beda eta teh anu hideung urang kali teh hideung sapasang anu barodas anu koneng anu sipit anu keriting parupa mata rupa jalma beda-beda tilu cupu teh beda-beda dasar kanjeng ibu meureun nya pokona kieu bae mah kawin sapasang-pasang adina jeung lanceukna pokona kieu nu goreng nu geulis kanu kasep nu bodas kanu bodas nu kanu hideung kitu we tah ulah pacarok tah ti dinya enak asta teh ti kasaluaran kanjeng ibu Hawa kitu najan eleh ge alim elehan harita teh disaksiannya ku rai teh para sukma ieu da sukma tos ayangan cenah aya wujudna cenah aya badangna kitu tah setiap lahir sapasang tinu cupu eta jadi harita mah ibu Hawa teu ngandag ngabuktiin pusaka jadi aya pusaka eta teh masing-masing ada pusaka duangan anu ibu Siti Hawa tos dipiceun dasar meureun kumaha-kumaha ge nya parebot heula teh ibu Siti Hawa ieu kieu pokona mah kieu we cupu keur kula anu wenang anu berhak jadi indung di alam dunya kula barebot duana teh Ramadam ibu Hawa barebot di swarga teh carioskeun sampai ieu rada ageng ributna ditarik ku ibu Siti Hawa belas asup ka nu laranganna tah teh harita kanjeng Ramadam tetesana naon ayeuna mah kieu bener itu anak cupu kanjeng Ramadam tapi buktina cupu Ramadam eueuh geus aya di badan kaula nyata cupu manik anu ti Ramadam eta langsung hiji sareng badan sareatna ibu Siti Hawa di laranganana tos ngahiji tos leungit tah ti dinya ayeuna kabeh saur ibu Siti Hawa kabeh eta anak-anak kula da cupuna di kula lain anak Ramadam bilih noros di swarga kumaha-kumaha henteu swarga teh kelakuan kotor teh kelakuan kotor eta teh da saribuk masing-masing ge mikiran engke kumaha ngagelarkeun manusia dalam dunia saribuk engke kumaha ngagelarkeun jelema ke ngontrol ka bumi kumaha ieuna daerah mana kitu aya kesibukanana tah pas keur rada panas situasina teh aya ngaganggu nya setan mau disiksa setan teh lantaran alim sujud ka kanjeng Ramadam ka kanjeng ibu Hawa bisa Gusti Allah nyamuni juga jadi naonnya tak apal ayeuna daripada ribut cek setan teh pun braunnya auzubillahi min dzalik lah ulah ribut-ribut ayeuna mah mending tuh pusaka nu asli aya tuh eta naon eta saur ibu Siti Hawa teh ieu disebut buahol deui ieu pusaka di
swarga nu sejati ieu pusakana Gusti Allah taala. Ngan aya cegahan ieu Ramadan ieu teh teu meunang ngadeuketan. Boro-boro ngalabuahna ngadeuketan oge teu meunang salasna mah. Kan dicegah ieu teh cegahan saur Ramadan. Lain kitu sebenarnya itu tanggal keabadian omeng ada ieu maneh bakal abadi. Kamuliaan maneh abadi, anak maneh kejembar. Nah, digoda deui berhubung tos parasea panginten. Geus lah kukula we. Cek Ibu Siti Hawa teh geus lah kula. Jadi canda ku Ramadan teh da sarua meureunnya. Masih dalam situasi bersaing kan hate teh Ramadan bahwa teh dicandak di taruang teh. Bohol dia teh dipetik padahal taya jeung teu bisa Allah. Nah, tidinya setan seurinya panginten. Didinya teh langsung ditegur Gusti Allah akibat ngalanggar kanu peraturan Allah Subhanahu wa taala teu meunang ngadeuketan bohol ieu malah didahar pisan.